Bah, dia teh aya pamaksadaan. Abi ka dieu teh. Ieu nu tiluan teh berengan beda-beda. Ieu teh keluhanana teh. Sugan Mbah aya bong bolongan ka urang kabehanana. Iki sing iki maksudnya piye? Koe Ji Samsu Mas. Halus Lama tuh meren. Mecen hasil kadinya. Nggak memang geus tradisinya kieu ye. Kumaha Aneh micana seperti dinya. Ieu teh pangnimat-nimatna rasana teh dina nu kieu. Oh, Ayo rokok ungkul mah penyakitan. bener. Nu ieu maksudna kumaha? Aya kumaha? Biasa ayang lancar usaha. Oh, lancar usaha gampang. Tinggal aya namanangan pagawean. Nu aya naon dilaksanakeun. Nu ieu hayang naon yo? Yang viral bah. Yang viral mah paling gampang zaman ayeuna mah. Tinggal naik ka Cirahong ka ditu. Cirahong ek naon? Syuting. Syuting pan di ditu. Ngajrang di luhur. Jadi viral. Atuh paeh meureun. Kita diliput wong akeh. Naon nu akeh teh? Loba. Hayang ngajaran udut yo. Ayang. Amali sorangan. Bener. Sok sing sareket orang bacakeun mantrana. Serius kemari. Sok cing bah. Kumaha? Barukem, 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 barukem. Naon euy? Kota aja Bah. Anto Bah, beredar Bah. Eta meureun nu datang yo. Keung bah. Nu digeger ku mbah eta. Paket. Wah, paket. Oh, sugan teh bobogaan urang nu datang teh. Wah, paket, Pak. Wah, paket. Jadi kumaha yo? Dukun goblok. Sok kadiokeun we. Orang tunda. Dibayar. Sabaraha bayaranana? 2.000. Alah, lagi eueuh duit yo. Ayeuna mah. Kumaha da urang ka dieu pananyaan sugan teh naon? Maraduin teh barudak. Oke, balik deui tukang paket nanya. Ka dieu deui. Kelihatannya jeung teko. Ode. Oh, COD. Ode. Arokoe mah. Dukun goblok. Jur keprimen kayak kiye, uangnya pada kabur kabeh. Lah keprimen iki nasib nyong kayak kiye. Aduh. Geus lieur cara kayak kiye.